bisa ngasupkeun 2 kali panarajangna. Harita manggali nyarita semu anu ngagero mapanas ka Mbah Ragahejo. Hai Mbah Ragahejo, kamu hanya bisa 1 kali mengasupkan panarajang kepada lawan. Hai. Sementara kalau aku Nang Bule menjadikan mampu 2 kali mengasupkan panarajangnya. Itu menandakan bahwa Nang Bule aloku membogaan kemampuan yang lebih unggul dari lawan. Betul kan? Kamu tadi menjadikan atau itu menghayungkung ke belakang, berarti ada sesuatu yang kena sama kamu ya. Andaru nggak balas caitaan manggali, caitaan harita ditujukan ke Nang Bule. Nang Bule, sanajan si lain bisa ngasupkan 2 kali panarajang kalau jadi lawan, tapi tetap teu mampu ngarubuhkeun Mbah Ragahejo. Deleh ku si lain Nang Bule, deleh. Anu jadi lawan masih kena mancuh dina tangtunganana. Nganu harti kekuatan panarajang si lain eueuh pangaruhna keur anu jadi lawan mah woi. Kalah kumaha oge si lain moal mampu ngungkulan kekuatan elmuna Mbah Ragahejo. Ingatkeun ku si lain Nang Bule. Mbah Ragahejo jago kolot anu tacan ngalaman kasorat res jajaten dina mangsana talungayonan lawan. Sakedeung deui si lain bakal dilubuhkeun ku Mbah Ragahejo. Si lain lain tandinganana Nang Bule. Sedengkeun Mbah Ragahejo anu boga karep hayang bisa ngungkulan anu jilawan. Harita masih keneh keur mikiran cara pikeun ngarubuhkeun nu jilawan. Nang Bule bari merhatikeun nu jilawan, harita terus nyarita bari nyeungseurikeun nu jadi lawanna. Maneh tadi geus teu kaburu ngiles ngaleungitnya Ragahejo. Sabab kaburu kapiheulaan kabeunangan ku 2 kali panajang belasan ti aingnya. Anu matak mun sakirana geus moal mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan, leuwih hade tarungna montong diteruskeun anjir nanaonan sangah jeung ngalebutkeun naon. Ieu mah kolot bedegong. Lain nanaon aing mah mang karunyakeun we ka maneh sia Samal Hejo. Sabab mun maneh teu pikeun ka dirubuhkeun ku aing, mangka lain saukur wibirang tapi bakal nyandangan ka nyeri. Males montong maksakeun maneh make jengduskeun taun sagalupa sia Samal Hejo. Beuki bedah amarahna. Mbah Ragahejo ningali sikep jeung ngadenge caitaan Nang Bule. Harita Mbah Ragahejo sagede diri bari terus nyarita. Maneh montong terusan ngahina ka dewek Nang Bule. Tarung bakat dieureunkeun ku dewek mun geus ningali maneh ngajampana jadi bugang. Eta kanyataan kudu sitata memang kudu ditarimakeun ku maneh Nang Bule. Sakedeung deui eta kajadian teh bakal karandapan ku maneh Nang Bule. Maneh mah kalakanya cakwek we kawas nu heueuh anjir. Karep kahayang maneh cantang tu bisa jadi kanyataan si Samal Hejo. Bisa wae kajadianana malah bakal sabalikna. Maneh rubuh ngabebengkang satusna. Ya, teu bisa hudang. Pareung leumpang jadi egang, ngageang. Karena kitu sigana mata kajadian teh sia Buta Hejo. Jajang kakehed kuku kurang ajar ngahina deui wae kakak dewek sia rasakeun sia hiya. Jorelat sulung Mbah Ragahejo maju narajang deui ngagunakeun meh sapinuna kakuatan tanaga lapisanana. Nang Bule nu ditarajang harita ngagunakeun deui cara tarungna seperti tadi. Satiap panarajang lawan taya nu bisa kena kana sasaran. Sabab Nang Bule ngajrelat pindah tempat nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Saukyuk, jorelat plos. Saukyuk, jorelat plos.
Mbah Raga Hejo beki tambah penasaran, terus ngarangsa ku panarajangna. Tapi kecepatan gerak panarajangna teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan nu jadi lawan, sabab nang bule meh sapinuna ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Mbah Raga Hejo gancang robah cara tarungna. Waktu nang bule nyingkahan panarajang lawan ngajerat pindah tempat. Harita waktu suku nang bule kakaragen apa karena lemah. Mbah Raga Hejo ngagunakeun kekuatan ilmu pejah ludira marangan kana panarajang jarak jauhna. Wush, nang bule rada kageteun oge. Sabab teu nyangka nu jadi lawan ngadadak ngalakukeun panarajang jarak jauhna. Nang bule geus sempat ngagunakeun getaran kekuatan tina sapasang leungeunna pikeun mapag kekuatan panarajang jarak jauh lawan. Harita nang boleh jadi ngalakukan gerakan di tempat dina jurus panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Kejadian saterusna ngagetkeun Mbah Raga Hejo. Sabab kekuatan ilmu pejah ludira anu marengan kana panarajang jarak jauhna waktu nemrag kana tangtungan badan nang bule, kayaan nang bule tetep mancuh dina tangtunganana. Terhusus eta kejadian mangrupa kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku Mbah Raga Hejo ningali panarajangna jarak jauhna bangun anu leungit kakuatanana mangsa nemrag kana badan lawan. Mbah Raga Hejo kerung bari ngahulang. Tata gerak jurus nu dilakukeun ku nang bule tetela mampu ngungkulan kekuatan ilmu pejah ludira. Kajurung kurasa penasaran harita Mbah Raga Hejo jadi terus nanyakeun jurus naon nu digunakeun ku nang bule. Tah gerak jurus naon nu digunakeun ku maneh teh nang bule. Dewek jadi penasaran hayang nyaho eta jurus. Penasaran ye. Maneh pasina oge kagetnya. Sabab kekuatan panarajang jarak jauh maneh anu nembrag kana badan aing jadi leungit kekuatanana anjir. Padahal aing kakarek kalakukeun gerakan di tempat eta jurus. Bisi maneh hayang nyaho tata gerak jurus nu digunakeun ku aing teh nyaeta jurus panunggal daya waruga. Mangrupa jurus kahiji nu aya dina catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Aing mah mangoretkeun anjir. Anu geus diyakinkeun ku aing ta jurus teh. Salila numpi diri di jero sumur legok panamping, jurus aing hebatnya. Sagarupa lagi kudu aya tareka heula oge tujuanana keur bener. Lain kerjolim kabatur, hebatnya. Anu matak maneh tuh kudu neruskeun tarung, sabab mun aing ngagunakeun eta jurus, maneh moal mampu nyimbanganana yakin ka aing sia. Kisangka bulung ngaret ka Andaru betus nyarita. Dewek bener-bener kaget ningali kahebatan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu digunakeun ku nang bule euy. Saukur ngalakukeun gerakan di tempat eta jurus tetela kekuatan pejah ludira anu marengan panarajang jarak jauh Kang Ijo waktu nemrag kana badan sinang bule tetela euy kayan sinang bule tetep manjuh dina tangtunganana. Bagi tambah kuat harap jeung kayang dewek euy. Pikeun ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di sinang bule. Anu mata Kang Ijo lanceuk dewek kudu bisa ngabinasakeun sinang bule. Kitu diharapkeun ku dewek mah eta daru. Sedengkeun Andaru harita ngahulang sakedeung teu lilatus nyarita. Tapi naon? Ningali kahebatan jurus digunakeun ku nang bule tadi moal boa engke dina pungkasana talun ke Mbah Ijo anu bakal kasaleres jajaten ki guru. Kamana karab saja sampai terkoplok nya andai kata ieu mah mun teu pikeun ka kitu kajadianana tang tuwe karab kahayang ki guru teh bakal moal bisa jadi kanyataan ki guru
si lain montong nyarita kamana kalap sadaru hayang dibebekeun sabangus teh si lain aya kadua ngadukung teh sanajan bener jurus panunggal daya waruga nu digunakeun ku Sinang Bule kawilang hebat tapi dewek tetep boga keyakinan Kang Ijo lanceuk dewek bakal mampu ngungkulan nu dilawan euy Sinang Bule lain ngan sauku dirubuhkeun tapi rubuh dina kaayaan geus eueuh nyawaan eta keyakinan dewek mah gaduh euy duanana musyrikeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung sedengkeun Mbah Raga Hejo sangeusna meunang katerangan ti Nang Bule ngeunaan jurus nu digunakeunana harita dina kaayaan bari ngamuka kagetna terus nyarita maneh kudu ngarti Nang Bule sok sanajan maneh bakal ngagunakeun jurus anu tadi disebutkeun ku maneh dewek moal rek ngarasentar tarung kudu tetap lumangsung tepikeun ka akhir sia kumaha pungkasanana dewek atawa maneh anu bakal eres jagat Nang Bule Nang Bule nyarita di barung jeung seri aduh ku keukeuh ieu mah kolot badegong sakitu teh modal teh nya kumaha maneh we eta mah Raga Hejo please aing ge ngarti maneh ngarasa boga harga diri bener teu nya anu matak can bisa narima kana kanyataan mun upaya maneh hayang ngarubuhkeun nuju lawan teh acan jadi kanyataan aing mah rek ngingetan we ka maneh Raga Hejo mun tarung rek tetep lumangsung terus aing bakal ngagunakeun jurus panunggal daya waruga nyata jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna maka maneh kudu geus siap pikeun narima akibatna Raga Hejo si Sabal Hejo sia pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus anu bakal digunakeun ku maneh ayeuna geus kudu loba carita sia hasok talajang dewek gunakeun eta jurus Nang Bule pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus digunakeun ku Nang Bule harita Mbah Raga Hejo nangtang ditarajang ku anu jai lawan sabab boga pamikiran di mana nu jai lawan narajang ka dirina bakal terus ngagunakeun kakuatan ilmu sirna kalingga Nang Bule netep seukeut ka nu lawan terus carita deui heueuh ku aing bakal dicumponan panajang maneh sia Buta Hejo aing anu bakal maju narajang anu penting tadi maneh geus diingetan ku aing kudu siap narima kana akibat anu bakal karanapan ku maneh sia Buta Hejo ningali Nang Bule jeung Mbah Raga Hejo geus pada sayaga diri pikeun neruskeun tarungna harita manggali nyarita semua anu ngagero mere sumanget ka Nang Bule hai Nang hei tetap semangat ya Nang ya aku tetap mendukungmu Nang aloku jangan menjadikan asa-asa ya Nang ya gunakan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna biar lawan menjadikan tahu akan keampuhannya Nang ahai bagaimanapun juga alo emang harus mampu mengungkulan lawan ya Nang ya akan tetapi harus tetap ya mewaspadaan Nang ya jangan lengah Nang ya buktikanlah bahwa Nang Bule putus Sirawing akan menjadikan unggul dalam pertarungan ya pokoknya Mang akan terus membandungkan ya Nang ya anu ge teu eleh-eleh harita mere sumangat ka Mbah Raga Hejo Mbah Hejo gunakeun kekuatan ilmu anu sapiluna Mbah Hejo anu jadi lawan kudu bisa dirubuhkeun malah lain saukur dirubuhkeun wungkul tapi kudu dibinasakeun Mbah Hejo buktikeun kemampuan diri Mbah Hejo anu jadi lawan geus tong diberi ampun sok kaluarkeun sakalupi kemampuanna Mbah Hejo pasti Mbah Hejo unggul
harita nang bule anu geus jaga diri ngusirkeun paneuteup kana jilawan betus nyarita aing geus siap maju narajang sia Samal Hejo buktikeun kamampuan diri maneh anjir mun heueuh hayang ngabuktikeun kahebatan jurus aing tadah ku maneh sia heya Jorelat culung nang bule maju narajang ngagunakeun jurus panunggal daya waruga jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna Mbah Raga Hejo nu ditarajang harita ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna hiuk keduk deus gese waktu sababaraha detik tisanggeusna bantrokan leungeun masing-masing harita nang bule tarek ngasupkeun panajangna Sahyuk laspros tapi ciri Mbah Raga Hejo ngiles leungit tapi kaget anu lain dikieuna Mbah Raga Hejo sabab nang bule harita bisa langsung mastikeun aya di mana posisi nu jadi lawan harita nang bule ngacelat nyusul tepus ku panarajang susulan Mbah Raga Hejo dina kayaan masih ngemuka kaget sabab nu jadi lawan bisa nyahweun kana kaayaan posisi dirina harita nyobaan ngapendung kakuatan panajang lawan hiuk keduk deus bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung daligdeug balukartina eta bantrokan harita Mbah Raga Hejo ngadaligdeug mundur tilu engkah ka tukang sedengkeun nang bule tetep mancuh dina tangtunganana Mbah Raga Hejo gancang mancuhkeun tangtunganana bari merhatikeun nuju lawan harita ngupat tina jero hatena jurus nu digunakeun ku si nang bule bener-bener hebat ilmu sirna kalingga geus daya hartina digunakeun sasabab si nang bule bisa mastikeun kana kayan diri aing aya di mana malah waktu bebantrokan kekuatan tenaga lapisan tetela aing anu kadorong ngadaligdeug mundur ka tukang aya kana telu kale lengkahna sedengkeun si nang bule tetep mancuh dina tangtunganana ieu kanyataan meh teu bisa dipercaya ku aing budak lalaki pepantaran si nang bule geus boga kakuatan ilmu anu di luar dugaan aing ningali kana eta kanyataan Mbah Raga Hejo mimiti kaenteupan ku perasaan sabil dina neruskeun tarungna sabab terus kahiji jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu digunakeun ku nang bule mampu ngungkulan dua kekuatan ilmu andalanana nyata ilmu pecah ludira jeung sirna kalingga sedengkeun Kisangkal Wulung jeung Andaru harita silih tuteup Kisangkal Wulung ge harita nyarita aduh jadi kawas kieu kan jeunana ieu Daru euy jurus anu digunakeun ku si nang bule tetela bener-bener hebat Daru euy dua kekuatan ilmu andalan Kang Ijo lanceuk dewek nyata ilmu pejah ludira jeung ilmu sirna kalingga bisa diungkulan ku kaampuan jurus panunggal dari daya waruga jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna Daru euy ningali kana kanyataan seperti kieu mah jadi nurangan keyakinan dewek ieu mah Daru euy Kisangkal Wulung nyarita ka Andaru anu jadi muridna ningali kana kejadian anu langsung jadi ngurangan kana keyakinanana malah jadi kaenteupan ku perasaan sabil moal-boa nuju lanceukna bakal kasolan eres jajaten ku nang bule Andaru ge boga perasaan nu sarua jeung anu jadi guruna harita tos nyarita memang benar Daru ge bener kumaha Risia iya bener boga perasaan sarua ki guru malah Daru jadi boga pamikiran nya rek musuhkeun we ka ki guru musuhkeun naon si lain
kumaha mun urang duaan maju ngabantu ka Mbah Ijo. Kangaranan ngayunan tel urang lawan sakaligus mah tangtu bakal aya pangaruhna ke Sinang Bule. Perhatian Sinang Bule ge bakal kabagi. Kiju usul cida rumah ya Ki Guru. Ki Sangkal Bulung ngahuleng sakedeung siga nu keur mikir terus telila nyarita. Aya benerna oge caitaan si lain daru euy. Keun ke dewek anu bakal ngajelaskeun ka Mbah Ijo lanceuk dewek. Naon sababna urang maju ngabantu. Rek kumaha wae carana urang memang kudu bisa ngungkulan Sinang Bule bayu euy. Hayu daru. Ki Sangkal Bulung nya tujuan kana usul muridna. Harita duanana terus ting cuelat maju ngabantu. Ki Sangkal Bulung jeung Andalu narangtung di geureun Mbah Ragahejo. Samemeh Mbah Ragahejo tumanya geus dipiheulaan ku Ki Sangkal Bulung anu nyarita. Ulah kaget jeung salah paham Kang Ijo. Pangna Bulung jeung si Daru datang maju ngabantu sabab Sinang Bule memang kudu gancang bisa diungkulan jeung diperenan. Ku cara urang tuluan maju babarengan mangka Sinang Bule bakal kabagi perhatianana. Saterusna Kang Ijo bakal leuwih laluasa dina ngagunakeun dua kekuatan ilmu gabungan nyata ilmu pejah ludira jeung ilmu sina kalingga. Sabab Nang Bule kalah kumaha oge kudu bisa diungkulan. Ulun teu mikeun Kang Ijo. Mun teu pikeun Kang Ijo dilubuhkeun ku Sinang Bule. Bener teh Daru? Bener kitu Mbah Ijo. Kangaranan urang tuluan maju babarengan mah asa piraku we teu mampu ngungkulan jurus anu digunakeun ku Sinang Bule. Kalah kumaha oge urang teh kudu aya dina kaunggulan Mbah Ijo. Mbah Ragahejo ngabagikeun padeutna ka Ki Sangkal Bulung jeung Andaru terus nyarita. Caritaan maraneh duaan ku dewek bisa kaharti jeung katarima kajadian tadi tang tugas ka Bandungan ku maraneh duaan. Memang benar mun dewek neruskeun deui tarung tanpa dibantu tacantang su bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu si Sinang Bule. Mbah Ragahejo teu bisa nolak karena caitaan nu jadi adina. Sabab dina kanyatanana memang Nang Bule mibanda kekuatan ilmu anu tacantang tu bisa diimbangan ku dirina. Ningali Ki Sangkal Bulung jeung Andaru maju ngabantu ka Mbah Ragahejo. Harita manggali ngagajeng luncat terus nyamperkeun ka tempatan Nang Bule. Sangeusna deukeut terus nyarita. Pertarungan yang akan berlangsung ya Nang ya menjadikan tidak adil dong dan seimbang. Tidak adil dan tidak seimbang ini. Maka dari itu Emang tidak bisa hanya berpangku tangan saja gitu ya Nang ya. Meningali Ki Sangkal Bulung dan si Andalu maju ngabantu, maka Emang juga jelas dong harus maju ngabantu ya. Emang tidak tahu kalau hanya menjentul kawas tunggul ya. Jadi ya perkenankanlah Emang untuk maju ngabantu ya Nang ya. Aing ngerti kalau maksud manes ya Mang euy. Alah jangan sampai tipe poros ke lanannya. Tapi maneh ge kudu ngerti Mang. Masih gimana ya ganteng sok sanajan aing kudu tarung ngayonan tilu urang lawan sakaligus terjadi masalah ke aing mah. Sabab aing boga keyakinan bakal mampu ngungkulan tilu urang lawan Mang. Sabab mun tepikeun ka jurus kahiji panunggal daya waruga teu mampu aing apanan geus bisa ngayakinkeun Mang. Ngayakinkeun gimana Nang? Jurus kadua jeung katilu Mang. Ilmu panunggalan jati sampurna. Pokona mah maneh kudu percaya kana kemampuan aing Mang euy. Oh, gitu Nang. Mending kene Bandungan weh kejadian anu bakal lumangsung ceuk aing mah Mang. Ngerasa percaya kana caitaan Nang Bule. Harita manggali terus nyarita katul urang lawan anu bakal maju babarengan ngahulupan Nang Bule. Hoi!
Bro. Nampaknya kamu tiluan akan maju babarengannya untuk menghurup alo aku, Nang Bule. Dengerin ya. Akan tetapi aku pastikan kamu tiluan tidak akan mampu mengimbangkan kemampuannya, Nang Bule. Seandainya saja Nang Bule menjadikan dikalahkan sama kamu tiluan, maka aku akan menjaminkan diri. Kediri saja bobogohan aku, ya. Saya sakit masa itu. Senjata ampuh dan berharga bagi seorang laki-laki, bagi aku mah nggak apa-apalah. Ya, kalaupun pengen disembiri. Tapi aku berkeyakinan Nang Bule Putu Sirawing yang akan unggul. Dengerin nih. Sekarang aku akan membandungan pertarungan yang akan berlangsung. Heya! Sanggeusna nyarita kitu mah. Harita manggali kajeng deui muruh ka tempatna anu tadi. Pikeun ngabandungan kejadian anu bakal lumangsung dina waktu harita. Kisangkal Bulung jeung Andaru geus pada mesat pedangna. Bari musirkeun perhatianana ka Nang Bule harita Kisangkal Bulung terus nyarita. Ya. Tarung bakal terus lumangsung Nang Bule. Pikeun ngabuktikeun kahebatan jurus anu bakal digunakeun ku si Laing, mangka dewek tiluan bakal maju babarengan. Hartina si Laing bakal ngayonan tilu urang lawan sakaligus Nang Bule. Anu matak si Laing kudu mampu ngimbangan tilu urang lawan. Baraga hejo harita milu nyambungan caritaan Kisangkal Bulung ditujukeun ka Nang Bule. Lu dicaitakeun ku ari dewek memang bener Nang Bule. Buktikeun ku maneh kahebatan jurus anu bakal digunakeun teh. Mangrupa hasil maneh numpit diri di jero sumur legok panamping. Mangsa ngayakinkeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Andaru ge harita milu ngumbar caitaanana ditujukeun ka Nang Bule. Nang Bule. Si Laing montong waka boga angkeuhan jurus anu bakal digunakeun ku si Laing bakal mampu ngimbangan kekuatan panarajang tilu urang lawan. Tong sombong sia. Anu puguh mah si Laing anu bakal kawalahan Nang Bule. Eta kanyataan anu bakal karanapan ku si Laing. Nang Bule ngabagikeun padeutna ka tilu urang lawanna terus nyarita di barujeng seri. Retarun jeung aing mah geus montong loba ngabacot anjir. Cangar kana huluna ge anjir. Keur aing mah ngalawanan leuwih ti tiluan oge bakal diladangan ku aing mah. Maneh tiluan kudu ngarti sia. Bebengok. Sanajan jumlah maneh tiluan sementara aing sorangan, tapi itu bisa jadi jaminan bakal mampu ngungkulan kemampuan aing. Caitaan maneh tiluan kudu dibuktikan sia. Ulah ngasaukur bacot tungkus sia. Goblok. Anu matak hasok maraju narajang sia. Montong kalahkah ngabangus ungkus sia. Baraga hejo nyelang ngararet kaki Sangkal Bulung jeung Andaru terus nyarita. Bulung daru maraneh duaan dina maju narajang kudu ngagunakeun kemampuan jeung kekuatan panarjang sapinuhna sabab tai kotok tahapan acen pangartina Sinang Bule memang teu bisa dianggap enteng. Kemampuan Sinang Bule di luar dugaan dewek. Upaya yang dilakukan kurang tiluan kudu mampu ngungkulan dilawan. Kisangkal Bulung jeung Andaru leuwih teu heula maju narajang bali tinggal lo. Tadah panjang dewek ye si Sangkal Bulung ieu Nang Bule rasakeun sia jurus pedang kalabang ireng. Heat si Laing bakal kawalahan Nang Bule tadah sia. Heat
Dua jirim ting curelat majuna rajang dituturkeun ku jirim Mbah Raga Hejo anu milu marengan panarajang Ki Sangkal Bulung jeung Andaru nu leuwih teu heula datang. Samaran dua pedang harita ngarah kana anggota badan lawan. Sauk-sauk. Sabatan pedang Ki Sangkal Bulung ngarah kana beuheung lawan. Sabatan pedang Andaru ngarah kana beuteung lawan. Tapi Ki Sangkal Bulung jeung Andaru jadi karageteun. Tata gerak jurus yang digunakeun ku Nang Bule kawilang aneh. Harita sabetan dua pedang anu ngarah kana anggota badan lawan teh kalah ka jali bantro. Sabab leungeun katuhu Andaru bisa dicekelan ku Nang Bule. Anu saterusna pedangna dipake nakis pedangna Ki Sangkal Bulung. Saskap heuk terang. Datang panajang Mbah Raga Hejo. Rikat di benung ku Nang Bule. Sewok heuk keduk deus. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngapendung panajang lawan. Nang Bule malas narajang kanu dilawan. Sak heuk las geus. Nilas leungit jirim Mbah Raga Hejo. Rek disusul tepus ku Nang Bule datang deui panarajang Ki Sangkal Bulung jeung Andaru. Tapi parobahan tata gerak jurus digunakeun ku Nang Bule teu bisa katuturkeun ku kasakitan panon dua urang lawanna. Sauk-sauk wus plos. Dua sabatan pedang lawan saukur keuna ka tempat kosong. Saklepat Nang Bule geus aya di gigireun Andaru bari ngasupkeun panajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada Andaru. Saksuk jebol teh. Dada aing nyeri setan. Andaru ngagerunahan ka nyeri geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Harita langsung ngacengkang leam ka tukang terus rubuh maring lemah. Meh bareng jeung rubuhna Andaru harita ti tukangeun Nang Bule datang panajang Mbah Raga Hejo nu teu katara jirimna. Disusul ku sabatan pedang Ki Sangkal Bulung sauk hiuk wus ngarah kana beuheung lawan. Nang Bule ngalakukeun deui tata gerak jurus anu moal bisa dilakukeun ku jago atawa jawara anu sejen. Harita bari nyingkahan sabatan pedang Ki Sangkal Bulung anu ngarah kana beuheungna. Nang Bule ngadangheuak narik badanna ka tukang. Siga anu rek ngajengkang sok hiuk wus dangheuak plos. Saterusna Nang Bule ngabendung panarajangna Mbah Raga Hejo anu bisa katingali jirimna ku Nang Bule. Hiuk keduk deus. Dalig deug. Kakuatan daya pangpendung Nang Bule ngajadikeun Mbah Raga Hejo ngadalig deug kadorong mundur sababaraha ka tukang. Meh bareng jeung ngadaleg deug Mbah Raga Hejo mundur ka tukang. Harita Ki Sangkal Bulung rek nyusut tepus ku panajang susulan kanu dilawan. Tapi Nang Bule geus leuwih teulang ngacerak ka beulah katuhuan badan lawan bari ngasupkeun panajangna. Leungeun anu katuhu ngetipi gelang leungeun katuhu lawan. Sadekdeus ngajadikeun sapada harita